Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wallahu a'lamu bimuradi. Ayat ieu teh diturunkeun dina ngalarang ngomong, ngalarang ngobrol, ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah. Lantaran narita urang Arab teh ketika khutbah teh ieu nyana ngobrol-ngobrolkeun urusan perdagangan, urusan kahirupan. Keur khutbah teh bising, maka turunlah ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Numatak dibahasakeunana Al-Qur'an padahal na khutbah lantaran di jero khutbah teh aya Qur'anan cek sakaol mah Qur'an secara mutlak. Aya deui jelema keur salat urang Arab di Madinah begitu keur salat ngarobrol. Nah eta ngalobrol teh ngaganggu kana salat. Maka dicarekan ku Gusti Allah turun ayat ieu wa idza quri'al Qur'an. Pan keur salat teh baca Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Quran. Surat karituna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Quran. Eta teu meunang aya nu ngomong. Mantak cek mazhab Hanafi mah, cek mazhab Hanafi teu kudu baca Fatihah acan makmum lamun imam kadenge Fatihah teu kudu. Urang salat magrib kan kadenge Fatihahna. Allahu akbar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Nabi mah sakadar penyempurna. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Makmum teu kudu baca Fatihah. Geus asal kadengekeun bae ta ieu. Wa idza quri'al Qur'an di mana dibaca Fatihah. Quran teh Fatihah dina salat. Pastami ulah dengekeun doan situ. Ulah aya umang ngomong. Perhatikan baik-baik. Salat jadi. Mazhab Hanafi. Teh kudu maca Fatihah nya. Geus bae. Imam ruku bilu Allah. Mantak ulah kaget lamun di Mekah. Ulah nurutan nyana ka urang nurutan nyana deui. Nya mah Allahu akbar. Nya mah nileug ka kaditu neuleukeun. Teu keur gadekeun imam nya. Teu maca nya mah. Teu masalah. Nyana mah mazhab nyana. Ai urang mah la salata liman lam yaqra bil Qur'an cek Kangjeng Nabi. Teu sah salatna lamun teu baca Qur'an. Maca Qur'an teh anu baca Fatihah. Maksud urang mah nyekalan eta mazhab Syafi'i mah bacalah Fatihah. Geus lamun kaburu mun teu kaburu teu kudu. Urang datang ke masjid, imam keur majeuna maca surat. Pas maca surat Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Urang datang ka dinya. Allahu akbar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan langsung ruku. Allahu akbar. Urang teh kudu maca Fatihah. Allahu akbar. Geus mantep, lu mantep kadatang ka dinya terakhir wae. Teh kudu. Tapi aya nu maca Quran haram. Ketika aya jelema keur salat, Allahu akbar jahar atawa sir. Jahar magrib isya subuh. Sir lohor asar. Allahu akbar lohor. Bismillahirrahmanirrahim. Aya di sisi maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu keur salat haram maca Quran. Lain maca Quran haram gandengna mah. Taswis. Eta siga hade. Urang aya nu salat maca Quran gandeng macana. Dilagamkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan
bulan Ramadan kan waktu urang sangat diperhatikan maghrib tas maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh tas taraweh perlu istirahat sebab mungkin jam 2:30 atau jam 3 udang berarti perlu sare ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain mengajar haram lantaran ngaganggu batu cak datang aduh tak budak bener kita darus adupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas leuwih berat awewe mah leuwih berat masyaallah engke jam 2 kudu hudang masak aja eta gandeng bae deui di masjid baca Quran haram eta kos itu teh masyaallah aya waktu-waktuna teu meunang Naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah. Awas, dengekeun. Sehingga orang keur baca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Teu kudu dengekeun fastami'u lah. Paham situ. Kudu perhatikeun bener-bener. Ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu, ulah-ulah ngobrol. Cak-cakan isyarah make ieu beta make jemari make curug haram dengekeun mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi khutbah na ieu mah khutbah syar'i geus lain ceramah ku ari khutbah dina Jumat teh di manaan ceramah itu salah eta mah khutbah syar'i kelengkapan salat Jumat 2 rakaat nu 2 rakaat zuhur teh dibagi 2 rakaat ku salat 2 rakaat teh khutbah batak khutbahna 2 lamun aya jelema maca khutbahna hiji teh sah Jumatna pokokan misalna alhamdulillahilladzi kitu jalla wa ala ahmaduhu yamin ayatu wal ashkuru syukran wa fi'al bala atubu ilaihi kulli masyatin qala wa fi'la asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah terus a'udzubillahi minasyaitonir beres ngan sahiji doa ngaju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu 2 khutbah sebab da ganti salat zuhur 4 rakaat nu 2 jadi salat nu 2 jadi khutbah bisa anu hiji teh sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah bisa atau bisa tawaja lain khutbah ceramah tawa khutbah syar'i perlengkapan salat Jumat ieu dalilna wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana pastami'u lah khutbah Jumat dengekeun wa ansitu nengleng teh cicing sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus dengan demikian marilah kita khutbah Agustus dibawa ka masjid tolol budak deh sakitu ana mah geus teu masalah lah maka kita tingkatkan KB keluarga berencana aja khutbah wa idza quri'al Qur'an khutbah di mana dibacakan Quran ya pastami'u lah wa ansitu atawa Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Qur'an dengekeun ulah loba omong lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula sunah dina kitab Tambihul Mugdarin geus atuh Tambihul Gopilin nu mantak urang manggil qori ieu teh deuk ceramah manggil qori hukumna sunah memeh pengajian maca Quran heula bacakeun Quran urang dengekeun lupa tali jeung pengajian patali jeung pengajian ieu teh deuk pengajianana muludan oh berarti wa ma arsalnaka geus ledeg da wa ma arsalnaka iya Rajab subhanallah asra
Oh iya teh ada pertikahan wa min ayatihi. Eta sunnah. Kos gitu. Surang dengekeun ulah ngarobrol. Dengekeun itu kan mukjizat. Masyaallah lamun mukjizat geus dibacakeun haji urang ngalantur berarti urang kahijab antara urang jeung mukjizat. Ketika mukjizat asup set ka diri urang ngadengekeun asupna ka mata nundutan. Berarti yang mukjizat itu wa iza qur'anul qur'anu di mana dibacakeun al-qur'an aya jelema maca Qur'an bastami'ulah maka dengekeun ku anjeun bacaan al-Qur'an wa ansitu maneh kudu serius nengleng cicing ulah loba omong anu engke balukarna la'allakum turhamun bakal menang rahmat ya Allah. Mukjizat atuh. Kuari mah maca Quran teh kos kitu. Kori kurang bagus. Ma arsalnaka illa rahmatan turun. Banyak mustame kos kitu. Di Quran. Sakumaha naon? Aya kori kurang bagus. Turun. Namun bagus, loh. Hirpak, wah, ulah, orang biasa tenang tadi. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cicing dengekeun, malah memperhatikeun naon kunjana dibaca teu makna naon arahna ka mana. Wah, Quran teh geus jadi hiburan ongkos nyanyi imah Quran teh. Masya Allah. Jadi adab. Kemudian maca Quran. Malah ya. Lamun aya jelema keur maca Quran. Qori. Aya kiai datang. Urang haram tah nangtung ka kiai haram. Sebab naon ieu Quran keur dibacakeun mukjizat Pak. Ulah geus kiai-kiai antepkeun bae geus. Urang mun aya qori keur maca Quran. Kemudian kiai datang, cuek we guys. Cuek we. Yes. Ciparan. Juk. Ulah larang nggih. Atuh berarti kan muliaan mana Quran jeung kiai. Teu jauh belum ke mana-mana. Ulah geus santepkeun. Mantap kiai nu bagus lamun keur aya maca Quran ulah ka kadinya cicing mere kiai. Ulah menghargai Al-Quranul Karim. Ulah nyen heboh. Set. Kiai atau kiai nak embung dihormat masalah. Cicing sia. Piu. Ini kiai lain gitu. Budak atupan aing kiai. Masya Allah, ibu budak aing tadi sambut. Ya Karim, atuh ieu cium dah. Kiai tolol. Wa rabbaka fi nafsika tabarru'an wa khifah. Wa dzkur eling anjeun Muhammad rabbaka ingat anjeun ka pangeran anjeun fi nafsika tapi di jerah hate anjeun bae surat wahifah kena arah tabarru DPDP wahifah jeung sieun ke Allah. Ieu dalil thariqah zikir. Ieu zikir thariqah ieu. Ieu dalilna. Wadkur khusus sabab dah khusus ka Kangjeng Nabi tapi umum. Jang urang kabeh inget anjeun ka pangeran anjeun zikir nafsika di jero hate ieu kopi ngaran sirron motifna tabarruan DP ngarasa hina nanaonan dibandingkeun jeung keagungan Allah
wa khifatan jeung karena sieun ka Allah wa dunal jahri fauqa sir saluhureun sir jahar handapun jahar middle qaul tina ucapan ekos dan baira sedengan tarik ting ulah laun ting ulah mata ulah tarik teuing ulah laun teuing ulah mantak zikir aya macem-macem zikir teh macem-macem berbagai dalilna ieu keur carita zikir kopi mah jero kamu aya deui zikir jahar tergantung kumaha nu mawana dibawa di Baghdad ke Indonesia nu mawana di antarana salah satu dari para wali songo Sunan Kalijaga nu aya di urang Yusuf nu aya deui di urang kitu Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Banten Syekh Abdul Karim Cirebon Syekh Hasbullah terus kitu ke Madura nah ieu aya jalur-jalur mata toriko naon ya Qadiriyah nu mawana pasti ngan sakadar 3 ka Indonesia Qadiriyah wan Naksabandia mah jalurna ngan 3 kajen kukumaha jalur Banten jalur Cirebon jalur Madura sakit tuh engke tidinya dikembangkeun Banten ka mana Cirebon ka mana Madura ka mana kanyahoan geus lamun aya anu nyekal toriko Qadiriyah wan Naksabandia di mana ya anu jalur mana kapanggih bakal tek oh kadinya Banten ka mana ya anu di saha ya anu oh kanyawan deg geus lamun cara pencakajawan carana kos kitu kajen kumaha nah lamun ieu Khalidiyah nu mawana pasti ka Indonesia pasti eta geus kajawan kurang jalur Khalidiyahna di mana ieu Sumatera eta berarti kieu lamun ieu Satoriyah kajawan nu mawana eta geus ngembang lah kurang Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat mun di urang teh mah bakal kajawan jalur mana teu teu kajawan mantak aya bae mutamar thariqah supaya mutabaroh jalur-jalurna kajawan ketika aya jelema ieu norekat teh thariqah wan Naksabandia kok kieu lain deui ieu mah ieu lain deui pembawaan thariqahna gimana ya selidik urang pasti putus guru gua ajen kukumaha ge putus guru kajen kukumaha lain kitu urang dek Naksabandi bae Bahauddin An-Naksabandi Uzbekistan nyanalah tokoh nu paling luar biasa anu bisa komunikasi jeung Allah teh lain lalawora jelema tuh ilham teh langsung ka Bahauddin An-Naksabandi mah masyaallah eta jelema kuluhur-luhurna gitulah para kutubul aulia datang ke Indonesia dibawa salah satu wali songo Naksabandina geus aya Qadiriyah wan Naksabandia aya Qadiriyah hungkul aya Naksabandia hungkul engke kanyawan nu Naksabandia hungkul jalur mana Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Naksabandi hungkul kanyawan salah bakal kanyawan Qadiriyah hungkul bakal kanyawan Qadiriyah wan Naksabandia bakal kanyawan jalur mana amun Qadiriyah wan Naksabandia mah bawa Banten Syekh Abdul Karim nah tidinya ngembang apakah Syekh Asnawi apakah Syekh anu kanyawan kurang teh pembawaanna mun berbeda salah berarti mata geus teu kudu jaritakeun mursyid selalu aya geus dina eueuh lagi ulah pusing-pusing atuh teh urusan kos kitu bae urusan batin kunaon haju ku ari pemilihan calon mursyid ya Allah tuh mending diganti sekalian si aku haji mursyid teh kudu dibingungkeun nu geus kitu mah tama urusan batin engke ge aya sorangan tama mursyid mah ya Allah ya Rabbi nah ieu mah carana engke urang teh aya thariqah Qadiriyah wan Naksabandia ka Indonesia dibawa ku Ki Abdul Karim ka Banten ti Ahmad Khatib Sambas teh boga guru ngaranna Syekh Samsudin teh boga guru ngaranna Syekh Murdan lain sebagainya dipadukeun ku Ki Ahmad Khatib Sambas Qadiriyah jeung Naksabandia kan Qadiriyah mah jahar la ilaha illallah ai Naksabandina kopi peureum dihijikeun ku Syekh Ahmad Khatib ternyata
hasilnya luar biasa. Lamun katakan pohara dibawa ke Indonesia, dikembangkan di Indonesia. Nah kuari mah keur carita ieu urang kuari kunaon si tengah geser hate urang. Kumaha maksudna tengah geser? Quran aya di otak urang, hadis aya di otak urang, diaji Minhajul Abidin aya di dada, Ihya Ulumuddin aya, hikam aya, tapi teu daek ngageser kunaon sih lain cinta Allah cinta dunia. Ieu nu bahaya ge. Kurang kumaha penjabaranana di universitas bahkan diterjemahkeun, eta hikam diterjemahkeun, eta Ihya diterjemahkeun, nu nerjemahkeun age cinta dunia. Eta kiai luar biasa. Lamun nyaritakeun ilmu pohara jasa, bahsul masail pangmenang nanyana, tapi cinta dunia. Kunaon teu digeser sih di jero hate teh. Henteu dijazab. Henteu ditarik. Renungkeun. Ye, aing ngaji ti leuletik geus puguh amil jurumiyah sorop. Ngelal datang ka ngelel. Ieu alfiyah diaji, lain sakali gaji Johar Maknun diaji. Bahkan ukudul Juman ge diaji. Samsiah ge datang ka Mukhtalitot luar kepala datang ka kitab nang leungit kuari. Diaji kabeh kuari. Tapi teu daek ngageser. Endahan ngageser ka dunia, di antara ngageser ka dunia. Lah, ya aing hirup kieu bae malah maningan aing manyieun yayasan bae ngageser ka dunia berarti. Kiai dibere ilmu, tafsir aya, Fathul Muin aya, hadis aya, kuari digeserkeun kuduna cinta Allah anu pohara, kuari kunaon cinta dunia malah ngageser nyen mi ta mi nyen sanawiyah nyen aliyah lain salah, nyen sanawiyah aliyah mah teu kudu ngaji geledegan di pondok pesantren. Teu kudu tah kitu mah sabira jalur proposal atuh. Bae tah ieu mah kiai mah keur carita. Lain ulah nyeun sanawiyah, lain ulah nyeun aliyah, lain ulah nyeun universitas, teu kudu mondok nu kos kitu mah. Henteu kudu, tah mah urusanna dunia. Yeun ku sia. Asal boga duit we ge urang, mondok henteu naon henteu, yeun urang sanawiyah aliyah, aing kiaina beres. Kiai aja supaya dia pernah mondok teu aing mah. Pada tuh jatah jadi kiai, urusan aing teh urusan. Tanggung jawab aing geus di Allah, boh budak pohara. Atuh kuari mah jangan teu sakola kedokteran ge bisa nyeun rumah sakit tah. Ya rumah sakit aing pokoknya mah kepalana lain dokter lain naon dokter booking atau sekolah ge sarua yeun pondok pesantren mudirun asupan dia jurusan jahanamiyah teras dunia ieu teh ulah lain ulah ieu mah kiai keur carita kiai mah tafsir aya di otakna hadis aya di otakna usul fikih aya di otakna komo fikihna tasawuf aya di otakna pasaran ihya pasaran sagala Minhajul Abidin hikam geus seurit kunaon sih teu gageser hate. Nah pertanyakeun ka diri sorangan kok teu gageser selama cinta dunia moal indah hirup moal nikmat ibadah ka Gusti Allah moal daek salamet moal. Nah coba yang geser ke carana bertoriko dipaksa orang teh paksa awak teh jam sekian udah jam sekian zikir jam sekian tergantung kumaha torikoh pemaksaan diri supaya ingat baik Allah awalnya bakal dipaksa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha dipaksa terus mungkin karena kurang cerdas 1 tahun 2 tahun macam karasakan gunyana zikir bae lah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tadi geus beres sahareudang jangan aja mikiran norekat aing kos kiamat ieu. Tapi terus wae lah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah illallah. Tanya ku mamajikan ku nang kuyang aing gitu. Pemaksaan ya pemaksaan. Tapi terus bae terus. Illallah. Kan aya boga guru mah di bawah naungan guru. Guru na ieu budak kiamat sih. Ieu bado asal zikir bae muka baju sakubar gelut. Naonan sih. Aya bimbingan ganti guru mursyid melalui doa na guru aya mau budak teu kudu dinasehatan doakeun bae engke ge aya nyulusup doa guru. Itulah thariqah mah.
Ente kudu dipanggil guys. Doakeun ku guru. Gusti tuduhkeun. Ihdita. Mantak Allahumma hdina siratal mustaqim teh eta teh doa ahli thariqah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina eta teh doa thariqah. Nah, ditujukan Allahumma hdi ya Allah golba fulan. Huwa muridi wa huwa dan lain-lain sebagainya. Mulai nyana. Oh ya, mulailah ada lain deui kemarin. Zikir geus kalem. Kalem. Bahkan lamun ti jam 1 teh datang ka subuh diuk bae. Sia bari ngacai. Pemaksaan, thariqah teh pemaksaan. Ngan kudu aya kesiapan di dirina mun can siap ulah. Siap ditinggalkeun dunia. Iman norekat teh aku guruna geus sia lamun nyekal torekat ieu insyaallah sugih ge. Yah, eta guru gantung guru kos kitu mah. Torekat sih ka dunia goblok ta guruna. Torekat mah sia dek norekat berarti ka Allah siap sia ninggalkeun dunia. Mun ngawarung sia abruk daek sia. Ih ka ulah torekat sia kos kitu. Torekat sia. Itu torekat dari ka Allah secara mutlak beres. Ninggalkeun dunia. Segala warung, segala sawah, segala perusahaan teteknya saya pada tinggalkan dekat Allah. Pada Allah mah lain kudu lempang. Emang Allah aya di gunung, emang Allah aya di Bandung lain. Teu perlu lempang dekat Allah mah tidak diperlukan jejak-jejak untuk sampai kepadamu ya Allah. Sebab engkau bersamaku, engkau bersama kami. Innallaha ma'ana. Ente perlu berangkat. Di dia Allah aya, di masjid Allah aya. Dek di mana bae Allah lain kudu ka gunung, lain kudu ka leuweung, lain kudu ka manteu kudu Allah. Hanya perasaan nu can datang ka urang. Maka dipaksa urang miceunan reged sakumaha rumi nyaritakeun aya hiji waliullah bijak lempang. Begitu lempang aya jelema keur hees di handapeun tangkal kayu. Ku geunah-geunahna eta hees di tangkal kayu, di hadapan tangkal kayu, leungeunna ge ka luhur kieu tiis berarti kan. Lain Golkar sia de. Sia masal tangkal kayu be Golkar goblok tah. Kiai Golkar ieu gara-gara nama ieu. Aing mau greget bae ka Kiai Golkar tah. Nyasarkeun. Iya, calangap KS na calangap. Kadeulean ku kiai tersebut aya orai asup kana sumutna. Ya Allah, caki diudangkeun ku nya diudangkeun ge galak. Udang sia, udang. Aun kiai galak amat. Sia nonggong. Di tongona. Nanaonan kiai. Sia lain nanaonan sia bahaya sia lamun ku aing teu diteugelan bahaya sia. Heh, nanaonan kula udang heet datang dipupuhan da lumpat nya. Lumpat di udang. Udang sia ka dieu sia. Nik laon ieu kiai ka dieu sia celaka sia. Wae dipupuhan ieu napa beubeuteng. Nanaonan cenah ieu. Lumpat deui ada lumpat deui. Malah mau apa Mongol kiai. Sia ka dieu sia ku aing dipupuhan sia ku dieu. Heula kiai. Nah, datanglah Kak kitu leuweung ka kebon. Kiai gegeuraan mah nyokot daun bang hihitutan, daun papaitan wadul di kieu dahar ku sia. Ih, cak jalan nanaonan ieu kiai nanaonan dahar, cak aing dahar. Hayo, didaekeun dipaksa dikieukeun ku kiai. Baksakeun dahar. Gayem. Cak nya nanaonan si kiai. Kula keur ngeunah hees ieu datang di gebugan bae di udag-udag. Aduh kada kiai tolol sakjana ieu goblok ieu kiai sakjana aya kajian aing mah digoblok-goblok ge sakjana teh nu penting dahar tah sia aya dahar gayam leleg tereuy gas tenang mana di kieu deui ku kiai bluk geus satu sakjana jari awak kieu. Ngeus cari, terus pakai kayu gadong dong, bluk. Nah naon sia kiai? Ayo geura ter. Inum.
kebel mules beteng aduh mules beteng jadi kiai kaja dayo bener keur mules terus utah cenah begitu utah keluar orang kada lagu sia Masya Allah cenah kiai Masya Allah jadi aya orayan di beteng sia ku aing kadeuleut nu mantak aing ngagebugan sia ge lain naon supaya oray keluar aju ku aing dibere dangdaunan nu pait-pait teh eta supaya oray mabok diinum ban ku aing tak bari moal masyaallah nangkep jangan ka kiai duh kiai hampura kula mulo kiai kula cilaka meureunana nuhun kiai gambaran toriko seperti eta gambaran toriko teh seperti eta di diri urang teh loba orayan komo diaje pendi manggeus anak incuan tama orang lain hiji oray bae ore koros aya di dinya, ore pucuk aya di dinya, ore tande, ore belang, wah ambalaya. Geus hese tah mah diobatan naon ge hese. Gambaran penyakit-penyakit hubud dunia, hubur riasa, hubul jah eta adalah oray-oray anu kudu dikaluarkeun teu sambarangan ngaluarkeun anak. Sakumaha tadi dek kaluarkeun oray hiji bae ge make kudu dibueuh ditenggelan sagala dibere tekara keluar ieu sarua murid torikoh teh ku guruna kudu siap teu paham nyana teh ditita anu teu paham nyana teh dihinakeun teu paham nyana tita kitu kudu paham ke ujungna bakal karasa ka hati ojah hayang paham bae sareat teh mangran ke lamun geus da kieu kitu di guru torikoh mah kos kitu kudu nyanggakeun sadaya-daya ka guru teh ditampilingan ku guru dilieu ku guru tita anu ku guru sakumaha tadi lantaran di jerona aya orayan deuk dikaluarkeun orayna ieu oray teh ulah ngendak di jero ketika geus kalaluar riyana hubul jahubud dunya masyaallah horenganan nikmat ibadah teh teringat dah ka guru guru nuhun abdi bisa nikmat ibadah teh kuasilah guru masyaallah guru abdi ngarasakeun kanikmatan ma'rifat abdi geus hese jaritakeun anak wasilah guru geus teu kudu di aku guru toreko mah kitu teu kudu ngaku ka aing geus ka Allah aing mah sakadar nuduhkeun doang sia supaya marifat geus teu kudu ka aing aing urang mah kan guru urang bu lamun sabab lamun lain mama moh atuh aing teh boh makana sujud sia ka aing urang mah kan kitu toreko mah lain teu kudu ingat ka mah sia mah aing mah ngan sakadar ngan sakadar naon gitu ngaranna aing nuntun sia supaya sia jauh ka Allah sanggeus dibubat babet dibuntang dibanting teu kaharti sakumaha tadi aya oray di jero kudu dikaluarkeun kumaha bae carana kiai galuarkeun oray dengan berbagai cara susah payah ke cak kiai geus kaluar oray na banyak ge nganuhunkeun bener bae kitulah di urang aya ria kumaha carana aya ujub kumaha carana aya hubud dunya kumaha aya hubur riasah kumaha lamun eueuh guru endeu kumaha panyakit-panyakit nu aya di diri urang ngaluarkeun hese sebab kumaha sebab urang mah ya ikhlas bisa ngomongna doang praktekna mah hese Assalamualaikum Waalaikumsalam enak ya alhamdulillah ya mamang usaha kuari geus kapanggih usahana kuari geus dibabagikeun ka fakir miskin ka manehnya nah ieu mah bagian kiai ikhlas tah yang nanaon ikhlas mah teu kudu ngomong ikhlas orang di jerona mah abeh aing kanyahoan bahwa aing barahan penyakit di bae kan ngabae aing engke ku batur di aku fakir miskin ngaraku segala yatim ngaraku boh aing geus nu dermawan penyakit teh bae kan tadek ngaleungitkeun hal-hal nu kos kitu kudu aya pembimbing iyalah mursyid ngaran dipaksa asup tarikot tak wirid naik tak naik kuari mah tarikot teh lalagaan kuari mah teu meunang disentak ku guru haju marah bae atuh tarikot si kos kitu dilepas ku guru lagi sawadot sia teu menang dipentak ku guru haju bae ka guru suudzon teh mah guruna hubud dunya ka aing mentaan bae teu meunang ku guruna teh diapilainkeun lain mikir geus hese kuari mah neangan sosok jelema nu norekat teh hese lain hese embung guruna ge lantaran ieu bakalna lain sinergis endahan jadi musuh geus bade ditinggalkeun
sebab bakal jadi musuh bahaya. Toriko bakal tekar tikunya. Lain zikir mah gampang. Beda zikir, sebenarnya 160. Seetik amat tuh, nafsu kan. 165. Seetik amat sakena. Kula mah 500 ge siap sakena teh. Geus hawa nafsu. Penting sabaraha? Lah ulah loba-loba penting mah tuh 200 lamun kuat 500. Lah kecil sakena. Oh 1000 2000 kurang mah siap sakena. Wah, nafsu mah bisa bae. Geus bodoh sia tuh. Di luar aturan. Ada aturan. Pun norek. Engke ka dituna. Beh. Jelema teh norekat mah kos kitu teh jar aing. Aing cara aing norekat beh aing bisa hibar segala. Jadi geus leuleui yang ngomongna ge. Leuleui tah eta akibat henteu make aturan torekat teh. Jeung jelema engke teu wauh. Tuh kudu beda sebab urang makan norekat. Nyana makan henteu tuh kudu beda urang mah jelema ikhlas. Ikhlas tidak ngomong-ngomong. Tolol. Tah kan gitu. Jelema kudu ngahormat ka aing sebab aing manorekat. Asal henteu dihormat, aing ahli thariqah. Thariqah. Atuh sia ngahormat ka aing, pan aing mah ahli thariqah. Teu terbimbing mah kos kitu. Mentek jelema endek hayang norekat. Sekali, dua kali. Can meujeuhna. Sebab naon? Gaya jeung lagana encan manjing. Bahaya ieu mah dibere thariqat. Mentek khusus cenah mah. Merekna kanu geus siap. Assalamualaikum geus kiai yang belajar ibadah we cenah ku ari mah kulah ye penting mah yang boga pagawean. Maksudna sholawat mah geus dikeur ieu ceuk. Aja hayang naon tuh eta bae cenah sok ngadenge tarekat. Bener. Kumaha lamun pamajikan mama ngaju ninggalkeun mama? Ih kaulah tuh kiai. Kok tarekat sih ka pamajikan? Eta kan dicoba kurak. Guru tarekat kan coba. Pamajikan kan dunia, kumamun pamajikan ninggal. Warung, kumamun warung ngajejes ye. Eta mah sakadar cobaan kanyana siap henteu. Ieu cenah kula yang norekat. Bagaean naon? Kula mah gaan ngaji. Alhamdulillah tuh bagus. Santri. 100. Siap ya norekat. Siap. Sia lamun norekat santri areueuh. Pakalna. Teu kaburuna naon, santri areueuh bae siap. Kayak ku jelema sia geus teu diambeun teh. Jieu tumbung, berarti teu sia. Berarti berat ka jelema. Berarti berat ka kana kamulyaan, berat ka dunia. Tarekat. Larek ngarekat kiai. Kumaha teh lamun warung si ambruk kajeun kiai, lamun kuari ge ambruk ieu. Kuana mah geus disakamariankeun bae teh kan. Kumaha sia lamun ke sia haju imah leungit, kuwi can boga imah. Dan boga imah. Wah si haju lamun kabogoh lamun pamajikan si haju indit. Kula teu laku-laku kiai. Can kawin datang ka kuari teu laku kuari. Perusahaan sia naon? Teu usaha baru sebatang kara. Sia bener nek norekat, bener sia lain nek norekat ieu mah pelampiasan mah kos kitu. Terjadi. Norekat mah ilmuna secara syariat geus aya. Jang ketika ieu sah teu kudu nanyakeun ieu teh batal teu kudu nanyakeun malah mun aya batur nanyakeun bag-bagan syariat kunyana bisa kajawab besinyana engke diangkat jadi wali batur naranya bisa ngajawab mah nya aya wali engke bodoh ji syariatna heula. Nomor kedua geus kudu siap ditinggalkeun ku jelema sebab teu dimaksud jelema mah andai kata jelema ngusirnya na atuh siap bae sanajan anak pamajikan ngusir ge eueuh masalah sebab deka Allah andai kata kesalahan persepsi pamajikan jeung anak teh lain deui cara Kangjeng Nabi ulut pamajikanna beda persepsi kajeun hukum aing mah deka Allah usir aing ku sadunya aing deka Allah aing mah supaya boga perasaan aing hiji kadua Allah sakitu hirup andai kata ieu kabeh mencomok kajeun asal ulah ku Allah. Andai kata ieu dunia leungit kabeh kabeulem, ulah wah ka dunyana aingna ge kabeulem ridho mun ku Allah. Beres. Oh sia beneran kitu beneran. Beres. Mantak moal sieun tipe tinggi. Tipe tinggi zikir jam 1 jam 2 deug aya nu paeh deug pocong aing teu sieun ka sia pocong. Paling muringkak bulu doang. Tesius, aing mah hayang ka Allah. Sia kudu ngaganggu ka aing. Ayo sia ganggu aing mah moal sih. Ka
Allah aing wani ninggalkeun pamajikan aing ninggalkeun anak pamajikan aing kurang kumaha tapi aing pindah heula aing ka masjid eta teh aing teh ka Allah aju sia ngaganggu ka aing ya awas ya ku aing sieun kunti anake mohon maaf sieun atuh lamun urang kadelesian kunti anak ini mah bohong-bohongan ya mau ke Allahnya bohong nih ya katanya ya gua ganggu lagi nih ntar ada bapak gua yang lebih hebat lagi ya ini mah gua mah belum seberapa ya datang bah sini ini ada orang harus diganggu bah nih sama saya mah kurang takut ya bah coba sama abah iya abi lamun geus kalah anak incu sia 7 turunan datangkeun ka sia jurig sia goblok je cak jurig teh kon teh sieun sih sesama jurig tidak takut belum tahu kali lu gua kan raja jurig terima kasih ya kasihan hiji Allah karak wanian nyana ka gunung sorangan di luhur gunung kasihan sebab dekat Allah wanian nyana ka leuweung di leuweung sorangan teh sieun sebab dekat Allah lamun geus hiji doang Allah karak orai datang ngahareup salam assalamualaikum ya wali Allah leos kedatang monyet assalamualaikum ya wali Allah datang gajah tulalena kayak gituan assalamualaikum ya wali Allah datang mau assalamualaikum geus kabeh ngaku kabeh tatangkalan teh harirup maraca salam assalamualaikum ya wali Allah assalamualaikum ya wali Allah tah geus dibere dedengian ku Gusti Allah lain dedengian ieu dibere dedelean nu lain dedelean ieu mala ainun ra'at wala udunun samiat masyaallah di dunia keneh geus dibere model kos kitu geus dibere ku Gusti Allah kumaha hayang kun fayakun Allah dibikeun ka nya hayang naon sebab anjeun geus bebeakan ibadah ka aing kos kitulah carita waliullah sakadar wali aya wali di urang nu geus jelas kembangkeun ilmu-ilmu kewalian adalah para wali di samping eta loba keneh terus datang ka kuari ilmu kewalian teh masih keneh aya nah iyalah eling anjeun Muhammad sok geura ingat-ingat pangeran anjeun tapi di jero hati anjeun bae motifna tadarwa wagi papaksa urang makan sapopoe teh inget teh lain ka Allah inget teh ka dunia malulu inget ka perusahaan urang mah inget ka sawah inget kakak bogoh urang nu aya di Karawang teh eta bae inget ieu mah geserkeun inget ka Allah hiji Allah dengan cara anu spesifik ti guru sebab awak urang mah ieu awak lohir nganana pae dikubur ternyata horenganan aya batin di jero batin teh aya lelembutan aya lelembutan teh dibagi-bagi ku ahli thariqah naksaban dimangan aya 5 naksaban dia wa qadiriyah mah aya 7 tergantung kumaha nu ngabagina berbagai latifah jeung sia-sina diurus kunyana paksa pengurusan dengan keinginan anu kuat ninggalkeun trek dengan makom anu geus disadiakeun dina aturan-aturanana mulai makom ieu naik blak aya di dinya oh jadi di tuh iyalah geus satu zikir lagi khifa wa fauqa siriduna jari didinya ge dititana teh wazkur rabbaka fi nafsika di jero hate bae nu mantak khairu dzikri ma khafi ang bagus teh zikir anu samar di jero hate nu nyaho malaikat ge teh nyaho hanya Allah nu nyahona ngan nyahona seungit malaikat teh ari zikir mah teu nyaho sebab malaikat mah nu zahir langkah-langkah orang tapi sengit malaikat diamban sengit amat sengit barang ngamban ka dieu bau sengit
Ieu zikir. Nah, mimiti zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Bari mi zikir khafi Allah 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 Allah. Sesuai jeung detak jantung urang. Disesuaikan jeung perintah guru. Allah 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 ka mana arah Allah Allah. Tidinya mulai zikir nafas laqad diri sya'na bidkhalin nafas. Sok takdirkeun domir sya'an dengan masuk nafas. Nafas asup babil khurujin wi bil aqdas. Ketika keluar takdirkeun make asma Allah nu maha suci. Allah geus kaluhur. Kajrohu keluar Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Mantap mimitina lama buda bihakin. Kedua lama sudah bihakin. Tilu lamat luba bihakin. Opat dan lain-lain sebagainya. Teu meunang urang kuaring ngatur sorangan aya waktu-waktu. Mulai kidinya geus lain deui, perasaan dirina geus lain deui, salat geus lain deui, sangkilang babarengan jeung jelema tapi lain deui zahir mah zahir, batin mah batin bae. Geus aya di alam nu eta. Iyalah dalil zikir khafi. Nurutkeun cek di dieu mah teu meunang gandeng-gandeng zikir teh. Paling sedengan kosdan, sedang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teu meunang gandeng. Nah, aya gandeng engke di zikir jahar. Dalil lain deui. Maka diatur ku ahli thariqah ti mimiti zikir jahar datang ka zikir khafi dakar ka qadiriyah wa naksabar dan berbagai-bagai zikir sarua dek usul ilallah hayang menyerupai malaikat mantak cak di dieuna bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin ulah rek paraho maneh ka Allah tina zikir ka Allah sapak sakeun nu mantak sabalikna jelema anu poho ka Allah nu sasar teh horeng aya jelema nu inget bae ka Gusti Allah. Iyalah jelema-jelema nu selalu inget ka Gusti Allah, ingetna kana sakumaha anu keur katrapan ka dirina. Mentak ku Gusti Allah di bejaan urang teh Horengaran asma Allah teh loba deka mana bae urang nyebut mangga cik Gusti Allah walillahil asmaul husna aya 4 ayat anu nyaritakeun tentang asmaul husna dina Al-Qur'anul Karim salah sahijina ieu ayat lain ayade ayaman tad'u falahul asmaul husna opat salah sahijina ayat anu nerangkeun asmaul husna ieu walillahil asmaul tetep ka Allah aya ngaran-ngaran anu bagus sabaraha ngaran anu bagus sakumaha hadis Kangjeng Nabi ngajelaskeun aya 99 padahal lain ngan 99 sebab seluruh kesempurnaan ngalengitkeun kakurangan-kakurangan eta adalah asma Allah ngan Kangjeng Nabi ngajelaskeun 99 ieu geus cukup jang urang. Wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min terus datang ka anggeus daripada ngapalkeun nomor SMS mendingan ngapalkeun Asmaul Husna komo geus kolot mah Asmaul Husna tuh kurang dibabaca. Lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maot di dahar cacing maka apalkeun Asmaul Husna. Beleger gara-gara. Asmaul Husna. Masya Allah. Tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana.
malah mah dina hikmat mah keur carita hikmat telanan. Dina hikmat teh eta kurang teh bisa dihitung Asmaul Husna teh. Kemudian aran urang ge dihitung, ngaran urang sabaraha, Asmaul Husna engke aya sabaraha, mun pas kadinya tangawirina kadinya. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahman geus tah ulah hese-hese, wiridna Ar-Rahman bae. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahim geus wiridna Rahim bae. Lamun jelema ngaranna teh As-Sholeh geus bae ngawiridna ya Sholih ya Sholih ya Sholih ya Sholih ya Sholih. Maksudnya soleh ge eta mah soleh Allah ulah ya soleh ya abdi ya soleh ya abdi ya soleh ya abdi. Tuh kan. Lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain. Misalna ngaranna teh Bakri. Tapi teu make Umar. Anu Umar Bakri. Bakri. Nah, dihitung ba sabaraha? Kap sabaraha, ro sabaraha. Hitungna kabeh. Lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh. Lamun ngitung dek kawin mah nu sukun mah ulah. Bakri ba hirup, kap sukun ulah, urang dihitung. Ro hirup. Ah, ya ulah. Eta hitungan dukun dah mah. Asmaul Husna itu kabeh. Ba 2, kap 20, 2 jeung 2, 2 jeung 2 20 jeung 2 22. Bakri ini 200. Nah 222. Ya 10 220 berapa? Terpercaya yang masih mah. Sebenarnya tak ayo sama. Tuh saya pohodai kan. Berarti 220 12 kumaha sih Kak 2 kap 2 dap 2 kap 20 berarti 22. Nah ro 200 berarti 222. Iya 10 232 tuh. Lah ulah sih ngomong. Lah 232. Tah teangan urang Asmaul Husna. Sok Ar-Rahman sabaraha, Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari teh dipotong nangke. Set akurkeun kadinya. Tah, engke wiridna kadinya. Tereh dirage urang. Ngaran urang segitu, lihat segitu. Geus dihitungan ku ulama kabeh. Set ujung sakea. Ngaran ieu set sakea. Wiridna eta urang. Ini lamun urang ngawiridna akur jeung Asmaul Husna penta geus ku urang make ngaran eta tah. Wah, ujian bisa hiber. Urang dihanap manuk di luhur hiber. Hikmat terperkibat. Tapi eta bagus, hikmatnya bagus sama kos gitu mah. Jang wiridan sehari-hari urang. Dibaca Asmaul Husna cek di dieuna ge Allah teh ngabogaan 99 Asmaul Husna disebutna ngaran. Fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh eta Allah make nu 99 enter sepanuan. Ayo gara padauhu samuhu biha. Sebut urang resepna ya Rahman ya tu baca ku urang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman. Urang resepna Rahim ya Rahimu ya Rahimu ya Rahmi ya Rahimu. Urang resepna Malik ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku. Urang resepna Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus. Eta mah urang resepna Salam ya Salamu ya Salamu ya Salam. Urang mana mah Gopur ya Gopur ya Gopur. Supaya sugi ya Ghani ya Ghani ya Ghani. Sekarang hayang sugi berarti kan. Ya Ghani ya Ghani ya Ghani. Urang hayang fakir ya Fakiru ya Fakiru ya Fakiru. Al Fakiru wal Ghani eta ngaran Allah. Ya Ghani ya Ghani ya Ghani. Ya Fakiru ya Fakiru. Sok gerage. Mana urang nu resepna ya Sabur ya Sabur ya Sabur. Ya Daru ya Nafi. Mana nu resep sok sebut. Masya Allah. Ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu. Bagus sama. Emang lamun lain gitu. Nu ngadengena orang Jakarta ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku. Ya Kayyuku. Lalu daripada ya Kayyumu.
ya kayumu ya kayumu ya kayumu, masa kayumu mending kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku. Tolol lebejakan numerena ini masa ya kayumu, udah ya kayuku aja ya, iya gak apa-apa, udah numerena blon deh sarua. Saya tanu bogana, oh renganan boga materialnya nana paingan. Tunggu saya nggak beda ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku. Blon kabehan. Tidak ya kayumu. Tuh orang Jakarta mah kan tuh ya kayumu ya kayumu. Ya jadi mantak mere wiridan tak menan gara-gara makrotnya kudu jelas ya kayumu ya kayumu. Ya mun enggak di kadengena ya kayumu menyana ge ya kayumu oh ya kayumu iya. Ieu diganti kudu Jakarta ya kayumu ya kayumu ya kayumu. Ngapain kayumu kayumu? Mending kayuku. Kayuku ya kayuku ya kayuku. Aduh Gusti Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sebut ku urang nu urang resep nu mana. Mun hayang diutang dihitung pas loba kitab. Aya kitab Asmaul Husna. Geus aya kitabna. Jadi didinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna, khasiatna naon. Rohim sabaraha hurufna, khasiatna naon. Al-Malik sabaraha hurufna, khasiatna naon. Kudus sabaraha hurufna, khasiatna naon. Ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha, sabaraha naktuna akurkeun tah jeung ngaran-ngaran Asmaul Husna tadi. Sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun. Jadi urang pas jeung ngaran urang. Ujianana masyaallah mustajabu da'awat. Kitu eta urusan hikmah. Tapi urang mah ka Allah eta ge sarua ka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabu da'awat mangga. Tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa. Urang mah nyebut Allah teh can karasa ka jero jantung ka jero kolbu kakarak disungut doang. Boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge datang ka sungut. Ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun. Jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah. Sanajan nya maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca. Menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu dipenjara nu ieu dipenjara pan eta teh jelema pinter tapi kan dipenjara. Lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok ambalaya PNS nu mabok gimana lalaga PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok percaya sia kaing percaya teu atau percaya lagi nang sia nyawa nang sia bahwa PNS marabok tes urin pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha je barang sana marabok nagara dek bener kumaha dicekal ku marabok. Masya Allah karim timimiti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat, Tasikmalaya, kota pelajar.
eta teh geus boga julukan kuari kota mabok. Mabok kuari sararina. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Julukan tinggal julukan kota pelajar mabok. Zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar mabok zina. Tasik Kresik. Ciamis manis. Eta kan eta moto ngaranna moto Sunda eta kos kitu tah. Moto Sunda. Tasik Kresik Ciamis amis manis. Garut. Saya mau dong Garut domba. Aduh, Masya Allah. Nah, iya teh ya lain sakadar disungut, tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyeritakan 99. Sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati. Fad'uhu biha. Numantak atuh hese yang datang ke hati teh ulah-ulah nyebut nulain nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asma'na nomor kedua zatna nomor katilu adalah ngahiji na itihadna di bahasa doang Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur tuh keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun kudu boga guru urang nunungtun urang lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom makom teh hartina tempat keyakinan urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu saejan ngan beda saeutik. Iya maka pangeran ieu lain. Cuma da yakin atuh gitu-gitu keneh. Ibadat datang ka yakin urang di titahna teh. Seluruh kondisi peribadatan, spiritual, lahiriah, keyakinan. Jadi urang deuleu ibadat teh lambang keyakinan. Lahirna kos kitu berarti keyakinanna ka dinya. Jelema ka gereja, oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada, keyakin dan lain-lain sebagainya. Eta berbagai keyakinan. Kitabna beda-beda. Urang kuari masjid, oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat, oh keyakinannya ka Allah. Keyakinannya tah seluruh peribadatan. Dah dina ka Allah beda-beda. Aya nu kontinu setiap aya azan cepat, aya azan cepat, aya azan cepat. Ka mana? Pasar. Set. Tah eta tah. Nah, eta sesuai jeung keyakinanna. Allahu akbar Allahu akbar. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin azan. Keyakinanna tinggi ka Allah. Bocot kabeh. Langsung wudu. Berarti tinggi keyakinanna. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jam sabaraha emang dak? Jam 12 angel kana ieu meski rada turun dah keyakinanna. Turun. Yaelah tenang helanan. Berjamaah moal kan teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur. Allahu akbar Allahu akbar Allah. Jam sabaraha emang jam 12. Aing ngeurik hasilna nya. Aing hasil ke kudang keur gusia. Turun jasa tama keyakinanna. Allahu akbar Allahu akbar azan deui itu budak. Puyang emang ngadengena. Geus terek handap tah. Geus terek handap tah. Henteu rada deres tah aya nu azan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadengnya oh ke asar oh asar, ke magrib oh magrib deres.
nyana kaingetan kene Allahu akbar Allah jam sabaraha ya oh zuhur salat henteu ke adzan deui jam 3 jam sama Allahu akbar oh asar dahar henteu salat henteu dahar bae bari eta geus rendah anu ge Allahu akbar weh zuhurnya isuk ege isuk ege ceuk nendang geus parah tah manggeus bas itu jadi urang leuleuh jelema kayakinanna deuleuh giat dalam salat sakitu bae geus kayakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna geus Allahu akbar woi salat cepet berarti tinggi tah keyakinan ge kakarak ngudag waktu salat berjamaah kakarak datang ka dinya encan ye aya deui si eta kan hebat amat sih kunaon asal azan cepet horenganan aya rangda Masya Allah sisi masjid salakina paeh cepetnya asal azan cepet ya mah pamajikan anake pamajikan datang ka ngalem ka haji hebat jasa asal azan banyak mah lumpah pohara mimitina mah di alem aju angel sakena balikna orenganan buaya darat tah ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleuh heula lamun nyana teu ngaca bener di salat lamun ngaca heula lain ngaca heula rapi kopehna ge embung dengdek ke sesengitan sing ade tah lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade rapi sajadahna ge eta kudu rada aya pencurigaan setik orengan jauh-jauh mau anak we sial eta anak saha anak saha aku anak satu cak pamajikanna anak urang kene anak urang di mana bapak ngomong geus anak urang kene urusan mana itu dekat masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun cak pamajikanna boka jadi masih kene terserah didinya mun deuk diteruskeun terus mun deuk geus-geusan boga anak ieu oh budak asa disuat-suat ya teh yang kunaon kaing mah bebeja ke kawin mah moal diizinan ngadoguan diizinan datang ke kiamat aing geus kieu kumaha tuh sakena teh atuh cenah anak urang ieu teh geus beres menang saminggu mau deui iya ya di anak di mana sial sering dia sama anak tahu budak Masya Allah bisaan berjamaah atuh mah ganjarannya langsung tah adzan giat eta berarti tinggi keyakinan oh encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah nah kuari ieu bener-bener apa henteu sih ka Allah kakarak tidinya lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan lamun geus tinggi keyakinan geus ibadah geus mantep jasa datang ke keyakinan ibadah teh datang ke keyakinan asal geus yakin geus ibadah mah asal geus datang ke yakin geus urang mah kuari yakinna kagarak datang ke kana pikih make pikih awas takbir pos tartain mun eta teu sah kama fi fathul muin di bawah salat usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqbal qala mustaqbal dan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar kalau itu udah jadi adzan ya Allah sejak kaulah salat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang ka dinya kita digetatkeun di jero hate Allahu akbar sejak kaulah salat di jero Allah awas isian kos tari Allahu akbar aya anu aduh can eusi salli Allah
akbar. Can kaisian maksudna can kaisian. Shalli fadl. Allah. Benang. Tapi eta urang mencari takos gitu, cari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese. Was-was banget. Di udah setan jiga anu mitina digugu. Nah, di Banjar gaya guru kula salah sahijina. Di Banjar jangan mumu. Jangan mumu salat jangan kos gitu. Mimi jangan mah kos gitu heula mun cara motor panas geuna. Sholli Allah, encan nana ge encan. Sholli Allah, sholli Allah, sholli Allah, encan nana ge encan siap. Sholli Allah. Kepanasan. Sholli Allah karena kamu kita sholli Allah, sholli Allah, sholli Allah, Allah. Ayah salah saya guru nu kos kitu tah. Masya Allah macam-macam di Banjar itu mentak lamun nyana keur mujana ke masjid sholli Allah sholli cak anakna keneh patah setar atuh santri mah wani anak patah dak setar dak Allah Allah Masya Allah eta salat eta kos kitu itu asla. Nah tapi lamun didinya yakin atau didinya lamun urang terus ngagugu bae fikih gitu bae kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir gitu bae ngaji fikih gitu bae kos tu taruh-taruh Allahu Akbar. Tapi lamun urang det naekeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain didinya teh nyeun yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9 pos tobat pos sobar pos syukur pos zuhud pos tawakal pos kitu khauf roja pos ridho pos mahabbah eta 9 pos 9 keyakinan. Lamun geus boga yakin di pos tu eta kabeh bakal ngilu. Sebab Asmaul Husna asli nama ngan 2 hiji Adam 2 subut. Ngan 2 Asmaul Husna 99. Bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut. Adam hartina Adamu ftiqorihi ila ghairihi. Teu butuhna Allah kanu sejen. Subut artinya tetap subutu gairi subutu tikori gairihi ilallah tetap butuh salian Allah ka Allah ngan sakitu Adam jeung subut Adam subut tikorihi Adam tikorihi ila gairihi tebutuhan Allah anu sejen Adam artinya subutu tikori gairihi ilahi artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah ngan sakitu kabeh deuk numbana bae ge jangan datangkeun ka dinya dijieun lah pos 9 sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib asma Allah teh kablah dituna as-sabir asma Allah teh asy-syakir asma Allah teh az-zahid asma Allah teh al-mutawakkil terus kabeh. Nah dijieun kurang teh pos 9 asma Allah sabur gitu sabru asma Allah tobat asma Allah sabru geus urangna engke adalah anu taib asma Allah sabar as-sabru asma Allah sabru urang nu sabar engke bakal asobir asma Allah syukru urang nu syukur ngaranna asyakir supaya bener-bener urang jadi taib supaya bener-bener urang teh jadi sobir supaya bener-bener urang jadi syakir dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya thariqah qadiriyah tijaniyah Utsmaniyah, Naqsabandiyah,
Qadiriyah, Naksabandiyah, Khalidiyah, Toriko, Tijaniyah, Toriko berbagai-bagai, seluruh Toriko kabeh kembali ke pos weta supaya yakin. Iya atulah mun geus datang ka yakin mantep. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna. Teu meunang sambarangan. Geus kurang kuari maneh teh ayeuna mah tu kudu melaksanakeun suluk. Suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik. Suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak, mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu. Suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuari mah suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin deuk menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin kana. Jadi mau yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah, buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Ciri urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere, ngan urang embung. Geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya lagi kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa. Dedengian nu lain dedengian nu biasa. Ambean nu lain ambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cak Sidina Umar naik Al-Jabal. Kadeuleuh kan ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang. Cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang ka dinya bisa kaserang. Hei, Al-Jabal. Maksudna naik ka luhur. Kabeh sahabat naik bari nanya, "Woi, suara Sidina Umar tah mah?" Suara Sidina Umar. Sidina Umarna di Madinah. Kadeuleuh ku Sidina Umar. Dibere blak. Insyaallah. Aya tamu datang namu ka Sidina Utsman. Cek Sidina Utsman, tadi mana di jalan zina. Hah? Zina. Masya Allah ngerasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu. Berarti kan zina mata. Cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya, tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul. Bisa neuleuh kulana di mana? Sidina Utsman cuma nangis, ya Allah ya Rabb. Poho. Bisa kadeuleuh tah? Mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh. Bisa kadeuleuh. Aya gambaran di mata. Itu aya sarwitian mata. Kadeuleuh, katempo. Gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah.